kudu ngalamun. Saya itu berangkat ke Malaysia kudu lamunan. Ulah kudu ngalamun saya meninggal ngabuburit. Karempe dipaksa. Ewa kunaon, sok teu puguh teu karu. Sa kamari mau awewe kan? Hah? Sa kamari mau Cik awewe kan? saha mau awewe? Lempo si Aceh ngabejakeun ka aing. Si Aceng didenge. Ke orang ditangkeun si Aceng dikumpulkeun. Hayo geura ka dia teangkeun. Ayo. Pa benar-benar aing mah. Saya ditanda ngambek. Teu. Berarti cemburu. Tunggu saya meninggal ngabuburit. Mung karempe. Tung si anak mabur mah mabur ka ditu. Hayang aing mah lalaki persia. Ya tah orang lalaki mah kitu kabeh. Aing mendek balik, aing ngendek neangan lalaki deui, emang lalaki sadoang. Bangsa teh si Aceng ngomong nahan cenah ka si Marni ujug-ujug ngambek ka aing. Teu beres si Aceng kan ku aing si Aceng. Ngadukeun apa bong ngadukeun aing. Bener, aku biasa makin nanti bisa nyimutan rahasia bos tahu. Kagak orang lah. Kan kamu bawa anger. Aku asingnya geger puasa maksudnya sian bata. Bisa mula ada yang mengaributkan ngaran. Emang dia bayar nama lamun aing itu bisa ada deh jeung si Marni. Mau menang teh air ku aing. Aman lah. Gara-gara sia iya nomor daer ke. Oh, maaf atuh bos. Datang ngau orang bakal kieu lah. Main ke kamarana. Dasa ulin ngabuburit. Enak sia Jo sesenian teh. Eta nu kamu. Kawan sering chat. Sampai kemarin ada sehat atau lebih jauh. Berapa ya nah lewat naon pakai bogo Twitter IG gitu. Kan WA kepo sih lah. Saya ngerti. Kemana? Sananya aing. Naon sananya nanya? Aing keur ka mana teh? Ka mana ke? Bodo amat. Kurang kita amat jawab datung dan ngambekan ya. Saeutik aing. Kesel bae mah teresep ka lalakinya orang lalaki kabeh. Itu nari masalah, tapi kan segala sesuatu bisa dibicarakan baik-baik. Lakot dia tiap ngomong. Can bisa ngapura aing mah eta mah. Pokona mah hata aing mah eta mah kesel keneh beka sia lah. Os teh gara ka ditu gara mabur, aing mah mabur. Murid. Tidak teh buka puasa, kemudian di jalan. Os kulit lah. Aing. Doakan kemana? Aduh, iya mah aing kudu ngapungan Semarni aing. Waktu di baru tahar doang terus tahu bahaya tuh lumayan aing hang baju lebaran. Aing kan kali makna ya lah. Kudu si Jonathan kenalan sih nak. Jeung aing. Hayu ilu jeung aing hayu, bukan mah hayu. Sini kemana? Hayu po, kan Semarni. Hah? Kan Semarni, ayo. Kemana? Guys, hayu sia, ayo, hayu. Bos, ah, bos cau. Hayu. Gua. Semar adi dia. Assalamualaikum.
Anan ceng. Waalaikumsalam. Kan dia. Nah itu, detik. Dan asih aku nang kedukunan wa. Anu tuh Bola. minggir ka ditu dari Aing tuan. eleh bola. Bola dege. Geser kan itu lain bola. Lain naon penting-penting, ceng. Lain galau amat ketemu anak naon penting-penting ka dieu. Coba. Jadi tadi teh kapanggil jeung urang jeung bos tahu. Diambekan urang beak tadi. Naon cerek. Sunda di barat THR urang sang baju lebaran dah. Kumaha urang. Sang eta kumaha. Ke. Kok aja ngomong kadinya bae, naon urusanna maksudnya ieu. Jadi ke kamar teh urang ngabejakeun Sumarni. Habis tahu ke panggil jeung awewe. Aju Lanjut. tolonglah minta maaf ke bos tahu lah. Urang mohon lah urang hayang THR. Coba mohon lah Sumarni. Ke bos tahu teh baikan bae lah. Supaya ngabekan deui ka urang. Asia naon? Nah tuh ngomong bae lah. Penting bae. Bola sekarang tuh ayo. Geus lah penting. Aing anggeus nonton bola. Masih awal lah. Ceng non ka bos tahu mikir-mikir heula aya macan hayang minta maaf. Gondok keneh hata aing sumpah. Tahun. Aduh. Coba lah tolongan urang lah. Udah ngarep THR urang. Nah, sok dibere THR lah gede gitu. Eta gede lah baju lebaran tuh lumayan. Kok aing mikir-mikir heula nya. Aing masih gondok sumpah be. Geus lah. Suka maafin we. Baikan Aing deui. mikir-mikir heula nih. Aing mikir-mikir heula nih. Suka. Mengabelaan lebih yang mengaruhi. Telepon heula bos sauna. Kita ka dieu. Nah, siapa bakal naon? Geus trepeh we sing. Halo. Mantap. Aing tengah cawu. Cawu. Ka bos. Tadi heula sia enak. Tengah cawu aro bayi. Pila, goblok pila. Aku Aing sia apa? tengah cawu aro bayi. Tadi ditungguan. Sukan. Salam. Ih. Mata itu tengah cawu ka deui ka bos teh ge. Ih. Gandeng-gandeng tungguan. Sia mah bos di tahunku bos anu bae. Masih ya. Tumben di si Mar di ujung-ujung ka aing nelpon titah Ulin. Kada teu ngarti aing mah. Tadi ka aing amuk-amukan beak-beakan mah nyana ujung-ujung ka aing titah Ulin. Ulin lah naon salah nang sugan be. Datang ka ditu aing di rau. Ih, laleueur Marni nyebar recek cepal ya. Paneta mah karyawan aing, kuno aya di dari ya jeung si Marni. Ara renda ya. Kum. Waalaikumsalam. Si bos kecak. Maksudnya nah ini karumpul di pos kieu. Nah, si eta tadi nonton bola na dia. Tahu gua mah. Lain sok radara lu mas di telepon. Baik sekedar nahan di tadi ya. Nah, iya ku nonton di imbang nonton bola di taka dia tah. Ulin buah-buah sadar ya. Geus eta tadi. Nah, nelpon tumben. Lieur aing tuh kemandoran anak buah dia. Gitu amat. Biar guna. Tahu banget sih. Bos. Anak buah ke si Aceng bere THR, kas gede dia lebaran. Jadi saya Perhatikan. nelpon aing ke dia cuma ngobrolkeun THR. Atau THR mah jangankan budak nu gara rawe. Sia bae ge ku aing nu teu gawe dibere THR ke lebaran. Serius? Itu serius. Alhamdulillah. Eta ujug-ujug aja ngomong THR gitu. Berarti caritanya nama dimaafkeun euy. Baik kan? Dong. Maaf deh. Gitu dong. Iya dong. Amok. Ceng, tenang, Ceng. Jon, kalau menang THR kita. Alhamdulillah. Masa? Nonton bola aja nonton bola mah. Ya mabur deui sia ka ditu. Kan? Ujug-ujug. Ai bieu bager enak kita mabur deui. Mah tadi bager oge karunya ke anak buah sia, ngambil anak buah sia. Tetep hata aing macan maafkeun. Sira mabur ka ditu. Nyawa kitu mah ku aing mau dibere THR budak. Ai ka perang janji kasih ya. Janji, pokoknya mah janji. Aing mah teh macan maafkeun aing mah sia. Udah mabur deui ka ditu lah. Udah mabur dia ka ditu lah. Aing mah mikir. Aing ka mana tuh coba diheula. Kindak balik. Dia mabur ka ditu, aing balik. Bagong, pas eta malah jual-jualan deh ke dia. Mabur dia ka ditu.
Lain kita meta si Aceng berarti nyogok si Marni ya. Lain kakarak aing dikiekeun ku awewe. Ampun tapi aing yakin sih dalam hati nama bal mungkin ke aing sekasar gitu. Yakin meneh lagi ngalamun datang ka imah. Selamatlah balik. Sabenerna mah hate mah karunya ka bocau, tapi kumaha deui lah ai etana.